Apal tuh eta di alun-alun Jumbrung aya konser besar sih. Emang ngegoyon gitu ku zaman ayeuna ngayakeun konser. Ih, beneran, cenah naon mah. Naon corona tengaruh we mah. Emang artisna saha wae gitu? Loba mah. Aya grup band Gigi, grup band Coklat, pembawa acara ge Nikita Mirzani. Nikita Mirzani anu artis fenomenal teh ya? Eta nu loba kontroversi teh eta. Hayu tuh rangaskeun, mumpung mama nangis geulis. Tapi terjadi kata. Nah, tuh jadi. Nikita Mirzanina mundurkan diri. Kunaon make mundur? Sepele masalah nama. Gara-gara nama ku spanduk. Spanduk. Maksudna kumaha? Jadi maksudnya teh pas si Nikita Mirzani ngali spanduk, aya tulisan saksikanlah konser Gigi Nikita Mirzani Coklat. Belaguknya Sugan teh serius. Sugan